Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Sampurasun. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu Abila dalam pelajaran Bahasa Sunda di kelas 3. Apa kabarnya hari ini? Masih tetap semangat ya, meskipun kita belajarnya masih di rumah. Materi hari ini yaitu mengenai rarangken hareup silih. Ngeunaan rarangken hareup silih. Ya, apakah yang dimaksud dengan rarangken itu? Yang dimaksud dengan rarangken adalah sisipan. Jadi, rarangken hareup itu artinya sisipan di depan atau di awal kata. Salah sahiji kecap rarangken awal nyaeta kecap silih anu ngandung arti saling. Jadi anu ku urang dipelajari dinten ieu nyaeta rarangken awal silih atau yang mengandung artinya saling. Nah, ngeunaan kanu kecap rarangken awal silih, ayeuna urang contohkeun kanu kalimah. Misalna silih toel, pek ku hideuk didamel kalimahna sapertos kumaha? Kieu contona. Ibu sareng bapakna silih toel bari gumujeng ningali kalakuan ade anu lucu. Teras aya rarangken awal silih pelong. Bakat kureuwas ngadangu suarten guludug, Dona sareng Doni silih pelong. Nah, jadi seperti ini ya. Kecap rarangken awal silih ditambahkan dengan kata, lalu dibuatlah menjadi kalimat seperti ini. Seperti contoh silih toel, lalu silih pelong. Saling colek-colek, dan yang keduanya artinya saling memandang. Murid-murid Ibu Sadayana kumaha atos ngartos gampilnya. Mudah sekali bukan menambahkan sisipan di awal kalimat dengan menggunakan kata silih seperti yang tadi Ibu contohkan. Selanjutnya buka kaca 43. Dina buku hidup, mangga kerjakeun pancen hidup, ngadamel kalimah ngeunaan anu kecap anu tos ditambihan ku rarangken silih di hadap ieu. Mangga dikerjakeun sewang-sewangan di bumina. Teras upami atos mangga dikitukeun ka Ibu. Mung dugi dieu wae materi dinten ieu ngeunaan rarangken awal ngagunakeun kecap silih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.